Wal mutawassitatu baqiyatun najasati. Wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassitah baqiyatun najasati eta sasesana tina pirang-pirang najis. Ayat huru sareng suci non mahalluha tempatna itu mutawassitah ijriyanil ma'i ku ngocorkeunana cai alaihi kana itu mahal marratan wahidatan kalayan sakali balikan. Ilam yakun namun teu kabuktian lin najasati eta tetepikeun najis naon jermun jirim atawa dat bisa wala ta'mun jeung teu aya rasa wala launun jeung teu aya warna wala raihatun jeung teu aya ambeu. Faingkana maka lamun kabuktian laha eta tetepikeun itu najasah naon syai'un hiji perkara min hadzil ausafi tina ieu pirang-pirang sifat fala yathuru maka henteu suci naon mahalluha tempatna itu najasah hatta yazula sehingga yen leungit naon zalikal wasfu itu sifat ayyufa jeung dihampura naon anil launi tina warna wahdahu bari sahijina itu lawan wa nirihi jeung tina ambe wahdahu bari sahijina itu rih idza asura di mana-mana hese naon zawaluhu ngilangkeun itu rih atawa lawan. Idza asura walau tawaqqafa jeung lamun ngadago naon zawalun najasati ngilangkeunana najis ala sabunin kana sabun au ghairihi atawa lian ti itu sabun wajaba tah wajib non isti'maluhu makena itu sabun non isti'maluhu makena itu sabun. Salah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutawassitatu baqiyatun najasati. Tinggal ayeuna nomor katilu najis mutawassithah. Kamari najis mukhaffafah udah, najis mughalladah geus nya. Najis mukhaffafah nyaeta cai papang budak lalaki anu encan umur 2 tahun sarta can ngadahar naon-naon. Lamun najis mughalladah najis anjing jeung celeng jeung turunanana itu najis mughalladah. Salian teh eta mukhaffafah jeung mughalladah itu ngaranna najis mutawassithah. Itu. Jadi najis mutawassithah mah paling loba berarti. Salian ti mukhaffafah jeung mughalladah eta najis mutawassithah.
getih najis berarti mutawasito. Nanah najis itu mutawasito. Tai hayam mutawasito, tai kotok mutawasito, tai doma mutawasito, tai sapi mutawasito, tai jaki mutawasito. Kabehanana mutawasito salian ti mukhafafa jeung mugalado. Nah, mata cek ti dieu wal mutawasito tu baqiyatun najasati. Mutawasito mah sasesana pirang-pirang najis salian ti najis mukhafafa jeung mugol Allah. Kumaha cara nyucikeunana? Wa yatuhuru ma'aluha bijriyan al-ma'i alaihi maratan wahidatan illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihatun. Cara nyucikeunana cukup kungocorkeunana cai sakali kocoran, sakali siukan, lamun eueuh jiriman. Hiji eueuh jiriman, dua eueuh rasaan, eueuh ambean, eueuh rupaan, maka cukup di kocoran sakali kocoran itu geus suci. Nah, ieu ngaranna lamun dina sapina mah najisna najis hukmiyah. Nah, pan ainiyah teh aya 2, hiji mutawassithah teh aya 2. Hiji aya hukmiyah, 2 aya ainiyah pan. Lamun hukmiyah mah anu eueuh jiriman, eueuh datan. Otomatis moal aya rasaan, eueuh rupaan, eueuh ambean itu ngaranna hukmiyah. Lamun ainiyah mah aya jiriman, aya datan, aya bungkeulekan. Otomatis bakal aya rasaan, aya naonan, aya warnaan, aya ambean, itu ngaranna najis ainiyah. Talamun gambaran anu ieu nyaeta najisna mutawassito anu hukmiyah. Ya, cukup ku ngocorkeunana cai. Contohna kawas kieu anu hukmiyah, anu eueuh jirim, eueuh rasa, eueuh ambe, eueuh warna, kawas ayeuna hoer ngompo dina sarung keur sare teh. Kembali deui kana dedek bayi hoer teh. Kawas naon? Kawas dedek bayi papangna naon? Sarung. Ya. Papangna sarung, kagok rek omeh rek ngisang hoream. Sare deui we da tunduk itu. Hoer teh ya Raja Naum. Sare bagaimanapun tibra we. Geus kitu naon sare deui. Hudang-hudang geus naon? Geus garing tah samping teh. Otomatis ketika diambuan, ketika ditingali henteu jibruk eueuh datan. Eueuh cai papangan da geus naon? Geus garing. Ditingali eueuh warnaan, da akur jeung cai papang hoer mah gitu. Herang we. Sugan koneng teu komo beureum mah henteu si papangna teh. Diambuan teu hanyir. Biasa we naonna teh si papangna hoer mah. Tara hanyir, tara bau. Beda jeung nu jaki, bau 7 rupa, nu hoer mah henteu. Biasa we naon? Murni kawas cai tawar gitu. Nah. Ningali ayeuna diasaan ku hoer teh diletak, henteu teh karasa-rasa samping we. Tah, itu eueuh naonan? Eueuh ri, eueuh asaan, eueuh ambean, eueuh war. Nah, nu kitu ngaranna najis hukmiyah nu kitu. Kumaha cara nyucikeunana? Mutan najis anggar mutan najis. Cara nyucikeunana tinggal kocorkeun we kana keran. Itu. Kocorkeun kana keran. Keran buka geus kitu. Nah, eta cai keran kocorkeun kana samping. Kocorkeun geus walat tara kabehanana enggeus. Beureut terus poekeun suci. Gitu. Atawa lamun teu make eueuh keran,
make gayung berarti ku gayung banyu eta samping marratan wahidatan sakali balikan cukup tinggal peureut terus poe ke suci itu ngaranna najis hukmiyah mutawassithah hukmiyah anu eueuh rasa eueuh ambe eueuh jirim eueuh warna kumaha lamun aya ambean aya datan fa in kana la syai'un min hadhil awsafi fala yaduru maluha hatta yazula dzalikal wasfu lamun mutawassithahna ainiyah aya datan aya rupaan aya warnaan maka bisa suci lamun eta sifatna eueuh kabehanana hede lamun anu ainiyah mah moal bisa suci kecuali lamun ti mah hilang kabehanana datna hilang warnana hilang rasana hilang terus warnana hilang kabehanana hilang kakara jadi suci contoh deui ayeuna mah khoer mah teu papang tapi BAB nah khoer teh BAB di mana di dapur sanes di WC di dapur mah rek naon rek dahar ieu mah rek naon buang air besar berarti ka mana ka toilet atawa ka WC BAB WC teh khoer teh geus kitu OB ya OB can oge nyokot cai leungeun geus naon geus kekarapayan kana bujur berarti naon kenakan najisna encan ieu mah can nyokot cai can nyokot gayung geus kakarayapan kana naon kana bujur ieu leungeun teh geus ngabersihan kana naon kana yang bujur otomatis berarti bakal kena aya naonan pan aya kotoran nih tah ieu ngaranna tangan mutanajis mana najisna pan ieu aya naonan aya bukuran aya bukuran naon bukuran kotoran saha hoer tah ieu ngaranna leungeun anu mutanajisna najis anu ainiyah nah sababna aya dakan aya rada koneng tuh coba ambuan hair aduh wau cek hoer teh tuh pan aya naonan aya rihan coba asan hair hasyum berarti aya naonan aya rasaan pandeh tinggal dicoba hair aya warnaan teu aya semu koneng warnana tuh itu naonna itu sifatna aya kan sifat kabehanana tah ieu bisa suci lamun eta sifat kabehanana hilang kumaha hair leungeunna ake bakal ngajadikeun suci kumaha leungeunna sehingga datna naon hilang geus dikumaha datna hilang aya warnana bersih da ieu mah leungeun aya rasaan coba rasaan hair rasaan teu asem tadi mah asem ayeuna mah henteu berarti naon hilang rasana warnana ambeuna misalna teh bersih bahwa berarti ieu geus ngajadikeun suci sabab geus hilang kabehanana datna hilang sifatna hilang bauna eueuh warnana eueuh rasana oge naon eueuh berarti ieu leungeun ngajadikeun suci henteu mutanajis kitu tadi deh itu najis anu ainiyah atawa ti kotok kana sarung kasiripan ti hayam kana sarung atawa kana naon kana senal cek hayam teh urang mah kahawer diudag-udag wae aing mah cek hayam teh aing padolan aya tanah senalna cek hayam teh padolan we naonna senalna ceret pas keluar hoer ngaji atawa ti kobong aduh ieu senal urang aya naon ti kotokan berarti eta senalna mutanajis bisa ngajadikeun suci hilangkeun naonna tai hayamna hilang nepikeun ka ambeuna hilang nepikeun ka warnana hilang nepikeun ka sifatna bauna
bauna hilang geus hilang kakara eta senang ngajadikeun sana anu suci gitu. Jadi deh. Yufa jeung dihampura. Anil launi tina warna wahdah. Wa anirihi jeung tina wahdah. Idza asyarat jawaluhu di mana-mana sulit dihilangkeunana. Kumaha lamun najisna ieu mah hilang najisna. Tapi salah saja sifat anu tadi sulit dihilangkeunana. Ieu. Kawas tadi contoh ayeuna khoer BAB. Buang air besar. Ya. Geus kitu omeh. Nges omeh otomatis nya ieu si tangan teh kudu dikumbah sabab muta najis kumbah we ku khoer teh tangan dikumbah bersih warnana aya terus diasaan ku khoer teh aya ngasaan sugan hasyum henteu pahit henteu biasa we ngan ketika diamukan bau da urut naon omeh tapi datang geus eueuh datna eueuh warnana eueuh rasana oge eueuh anu aya naonna ambeuna aduh bau naon her bau tai hoer cek hoer teh nah ieu bau beda rasana beda bauna sabab apa bau kokotor hoer mah kieu bau 7 rupa bau bangke jahoer teh oh iya deungeut urang urut naon urut omeh tapi geus dibersihan tapi bauna naon aya keneh di mana-mana ayeuna encan make sabun pakai sabun pakai sabun lamun ngadago ieu hilangna kudu make sabun maka kudu make sabun pakai sabun eta nyabun geus make sabun diambuan deui leungeun hoer teh anger bau keneh. Ieu mah bandal naonna? Bandal bauna. Jadi teh khoer mah bauna bandal. Hese naonna? Hese hilangna. Rek make sabun teu naon, teu leungit. Ieu leungit bauna teh lamun geus 7 poe. Kakara naon? Leungit. Geus make sabun 7 kali, anger we naon? Aya misalna teh. Tah, ieu ngaranna dihampura. Gitu. Jadi lamun aya salah sahiji ambeul misalna teh nya ambeul wungkul terus ayeuna hese dihilangkeun ambeuna maka itu dihampura. Lamun aya salah sahiji naonna sifatna anu sulit dihilangkeun nah kawas bieu nya hoer ayeuna omeh geus omeh dikumbah naonna leungeunna geus dikumbah leungeunna dat sasa kotoran dina leungeun hilang, warnana hilang, rasana hilang, tapi ambeuna teu hilang. Geus make sabun teu leungit, geus make sampo teu leungit, geus make naon deui pembersih lantai teh. Aya ning pembersih lantai naon ngaranna teh? Pokona mah eta diajaran ku khoer teh sugan we naon? Leungit, make eta eueuh. Teu heuleung hilang anger we naon bau da eta mah dihampura lamun teh mah sulit ngilangkeunana atawa ieu mah anu hese teh lain ambeuna warnana ambeuna mah eueuh tapi warnana naon aya asal geus make sabun geus ditarekahan tapi aya keneh teu leungit-leungit maka eta dihampura contoh deui ieu hoer deui. Hoer BAB geus kitu naon? Omeh we. Otomatis ieu tangan muta najis. Sabab aya najisan. Najisna najis nia sabab aya kokotoran. Geus kitu dikumbah ku hoer. Nepikeun ka jirimna da kumaha? Eueuh, nya leungit da geus dikumbah. Geus make naon? Sabun. Ketika ditingali ditidik-tidik ieu dengan khoer aya semu konengan. Asar tina omeh. Jadi warna tina kokotor khoer teh naon? Napal kana
kana leungeun. Tapi diangsian geus eueuh. Diangsian teh sugan bau haseum henteu. Sugan bau henteu. Diletak di asaan teu haseum biasa we. Tapi warnana naon? Napal. Gitu. Sabab ieu mah tai khoer mah bandana teu warna misalna teh. Lamun naon bae barang kakeunaan ku tai khoer, wah geus bakal kakeunaan ku barokah warna tai khoer. Hela kina hese dihilangkeunana. Leungeun khoer teh kitu. Bau mah teu bau da geus naon, geus hilang. Biasaan biasa. Tapi aya warna anu susah dihilangkeun. Make sabun anger teu hilang. Make sampo anger teu naon, teu leungit. Digeuman make soklin. Diabuskeun kana naon? Kana mesin cuci, sugan we naon hilang warnana. Abuskeun kana suci kikieuan we teh dengan teh. Da mesin digumakeun, dihurungkeun. Nah, diangkat ku hoer. Anger we naon? Aya keneh. Nah, lamun aya keneh anger itu ngaranna asuro, sulit dihilangkeunana eta mah dihampura. Itu. Jadi balikan deui simpulanna itu najis mutawassithah ainiyah lamun sulit salah sahiji sifatna maka aya hampura asal geus ditarekahan teh geus make sabun geus make itu naon bae pembersih tapi aya keneh maka eta dihampura itu najis mutawassithah ainiyah. Ke bakal aya deui masih keneh loba penjelasan najis anu mutawassithah. Sabab anu paling panjang itu mutawassithah, sabab mutawassithah itu paling banyak naonna najisna, paling loba. Mata cek tadi baqiyatun najasati. Najis mutawassithah teh sasesana pirang-pirang najis, salian ti mukhaffafa jeung salian ti mughalladah maka najisna loba. Macam-macam najis mutawassithah ya. Wa yufa'anin najasati allati la yarawha al-basaru al-mu'tadilun. Salah. Allah a'lam.